Sampurasun dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salman Al-Farisi di video pembelajaran. Adapun yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang wawancara. Adapun pengertian wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan dari si pewawancara. Berikut contoh wawancara singkat menggunakan bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Vanita Kirana ti kelas 10 IPSC. Dinten ieu abdi bade ngawawancara teteh abdi. Nepangkeun nami abdi Dia Kartika, mahasiswi di Institut Teknologi Nasional Bandung. Abdi nembe lulus SMA tahun ieu. Teh abdi bade tumaros. Mangga. Dampak Covid karena kegiatan kuliah teteh teh naon bae? Diajarna jadi online, tuluy jaringanna sok teu sae. Jadi mun jurusan desain mah nyata cocok lamun online teh kuduna praktek. Cara nyegah Covid-19 teh kumaha numutkeun teteh? Ngawas pandangan sing rajin, tuang mama bergizi, mun keluar ti imah tolong hilap ngage masker, nyandak antiseptik, serta jaga jarak. Sikap teteh ka pembelajaran jarak jauh teh kumaha? Kedah mandiri, kumargi diajarnakan lewat Zoom nya, teu sapertos tepang langsung. Jadi mun diajar online teh siga ningali YouTube we, jadi juga diajar otodidak. Karunya mah lamun anu HP-na teu sae, jadi si hasilna sae tapi HP-na teu sae watir gitu. Kumaha pendapat teteh ka jalma nu sok ngalanggar protokol kesehatan? Karasal gitu, Covid-19 teh emang bener-bener aya, tapi batur teh ciga nu hare gitu ka kesehatan sorangan teh. Bahkan anjeunna ge bisa gitu nularkeun virus eta ka batur. Naon harepan ka payuna sabada Covid-19 teh leungit? Ulah aya virus nu kieu deui lah nya ataun nepi nu leuwih kitu ti ieu. Tuluy nya kabeh teh normal deui lah kitu. Nyatos atuh. Hatur nuhun ya teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Semoga video ini memberi manfaat buat kalian. Hatur nuhun.